Assalamualaikum Sampurasun Nun Palamitra sadaya Wilujeng patepang deui sareng Abah Oo oge Utun dina acara dongeng samemeh sare. Judul anu bade kapihatur carita anu bakal dipedar dina dangat ayeuna nyaeta sasakala ucing ngamusuhan beurit. Mangga wilujeng ngadangukeun. Kucing ngamusuhan beurit, bah. Kumaha eta teh? Aya sasakalana kitu, bah. Nya, Tun. Aya sasakalana aya asa usulna pangna kucing ngamusuhan beurit teh. Oh. Mohon bada eta geuningan. Kucing mah teu kaup ningal beurit di udag-udag wae geuningan. Nya kucing mah teu kaup ningali beurit di udag we najan ka mana-mana oge geuningan. Oh. Tuluy. Di udag. Mohon atuh bah. Utun penasaran kumaha eta teh? Cariosna. Nya sok atuh. Regepkeun nya bari ngagoler. Kayaknya. Tak anggalna tah sok. Duga tuh bari ngagoler ngamengkeun teu karasa Utun mah. Ari barang teu mah nya. Sok bah sok. Kayaknya kumaha Utun hoyong ngupingkeun penasaran. Tapi geuningan ari geus dongeng tamat Abah ngagingkeun Utun mah geus tibra sare. Gitu ningan. Mohon bah. Tuluh eta teh. Raoseunna ngupingkeunana geuningan aya sulingna. Tutun teh asa kapepene bah. Di dinya teh tibra we. Nya da biasa gitu. Nya atuh sok tuh negepkeun nya Abah urang ngadongeng sasakala kucing munag-munag beurit. Kucing ngamusuhan beurit. Mohon bah. Mangga tuh. Nya sok atuh regepkeun we. Tong komentar wae nya atuh mah aya. Ieu atuh ke komentarna nya. Ari geus disetel dina YouTube sok komentar. Mohon bah. Harita atuh di alun-alun paman lengser nakol goong kabuyutanana. Lamun paman lengser nakol goong kabuyutan eta pertanda sakadang raja rek ngayakeun saembara. Atuh barang geus nakol goong kabuyutan terus harita paman lengser biantara. Hei kasakabeh sasatuan diumumkeun geus kasakabeh sasatuan tinu gede kan nepi kanu leutik aranjeun kabeh kudu kumpul di ieu alun-alun sabab Kangjeng Raja rek ngayakeun saembara kitu harita.
cek paman lengser dina biantarana. Atuh sasatoan barang maranehanana ngadenge paman lengser biantara di alun-alun harita anu ngadengekeun mah langsung weh pabeja-beja besi aya anu canyahoun pabeja-beja atuh harita pring we atuh maranehanana init ka alun-alun. Ti mimiti sato anu gede nepi anu leutik alarinit kabeh maranehanana barang ngadenge paman lengser biantara tuluy nyaritakeun rek aya saembara harita meuni aratoheun barungah sabab tangtuna oge bakal aya beja anu naon anu nyugemakeun keur maranehanana. Atuh kacatur di alun-alun harita geus pinuh ku sakabeh sasatoan. Kangjeng Raja atuh barang ninggal harita alun-alun geus pinuh ku sasatoan anjeunna naik ka luhur panggung teras harita anjeunna sasauran. Hei sasatoan kabeh tinu gede tinu leutik tinu gede nepi ka nu leutik kaula mere beja ka aranjeun yen kaula dek ngayakeun saembara. Eusina dina eusina saembara ka aranjeun sing saha wae anu erek karep milu kana ieu saembara dina tahun anu anyar isukan tanggal 1 bulan kahiji kaula biasa 12 tahun sakali ngayakeun pamilihan panglima tahunan. Nyaeta 12 tahun satahun sakali diganti. Timimiti anu peserta kahiji nepi ka 12 engke bakal gantian. Tah lamun teh mah aranjeun anu dek miluan kana ieu saembara isukan aranjeun paheula-heula naik ka puncak gunung. Anu itu harita atuh Kangjeng Raja nunjukkeun pananganana ka gunung anu kacida pisan luhurna. Tah kitu weh sasatoan sakabehanana atuh sok geura ngayakeun persiapan kanu dek milu isuk saembara paheula-heula nepi ka gunung. Atuh ieu saembara ditutup nepi ka dieu kitu harita Sagaraja nutup kana eta saembara.
Atuh harita barang Kangjeng Raja nutup kana eta saembara paman lengser oge nakoa deui goong kabuyutanana 3 kali pertanda saembara ditutup. Atuh barang ngadengekeun sasaurana Kangjeng Raja harita sasatuan menik kacida pisan balarungahna maranehanana gede harepan maranehna hayang jadi panglima. Atuh tidinya barang geus ditutup saembara mah tuluy we buriak tuluy ngayakeun persiapan latihan. Sasatuan teh aya anu latihan senam, nu latihan luncat, nu latihan lumpat. Pokona mah rame harita latihan. Atuh dina sajeroning harita keur latihan kitu aya hiji sato anu teu milu latihan. Saha eta teh sato teh? Sato naon nya eta? Manehanana teh sakadang beurit. Manehanana mah atuh ningali sasatoan nu liana latihan teh manehna mah kalah ningalikeun we. Barang manehanana keur ceuleuheuk keur ningalikeun batur lalatihan joal atuh sakadang ucing nyampeurkeun tuluy manehanana nanya ka sakadang beurit. Sakadang beurit lain aya naon itu sasatuan meuni rame kitu ngayakeun latihan jiga nama kitu harita ceuk sakadang ucing nanya ka sakadang beurit. Oh, kamana wae atuh sakadang ucing? Anjeun mah da molor wae atuh. Jadi we katingaleun beja. Pana atuh tadi teh Kangjeng Raja di alun-alun ngayakeun saembara. Itu sakadang beurit. Saembara naon sakadang beurit? Lain sakadang raja teh Kangjeng Raja teh nyaembarakeun sing saha anu pangheula-heulana nepi ka puncak gunung itu tuh harita ceuk sakadang beurit bayi nunjukkeun ramona harita bayi nuduhkeun ka hiji gunung anu luhur. Tah anu pangheulana nepi ka itu ku Kangjeng Raja rek diangkat jadi panglima kitu sakadang ucing. Harita ceuk sakadang beurit jadi panglima nya. Atuh harita sakadang beurit teh meuni bungah ngadenge naon kitu beja ti sakadang beurit kitu teh manehanana geus kacipta we bakal rek naon jadi panglima. Atuh manehanana teh nyarita ka sakadang beurit. Oh, mun kitu mah atuh kaula rek miluan atuh saembara. Kaula rek ngayakeun ti mimiti isuk mah rek ngayakeun latihan. Rek ngayakeun persiapan. Iraha kitu eta teh di saembara teh ngamimitianana sakadang beurit ceuk sakadang ucing. Minggu hareup ceuk sakadang beurit harita. Ah, minggu hareup mah atuh lila keneh sakadang beurit. Kaula rek
nyen rek ngayakeun persiapan rek latihan tangtu kaula bakal pangheulana nepi ka puncak kitu harita cek sakadang ucing. Manehanana teh henteu nyahoeun yen manehanana teh keur dibobodo ku sakadang beurit. Manehanana teh sakadang beurit geus ngabohong magarkeun teh saembara teh minggu hareup padahalan mah isukan gitu. Nya atuh dalila keneh ari minggu hareup mah kaula mah rek hees deui we atuh sakadang beurit harita sek sakadang ucing bari manehana mah krr atuh hees deui atuh sakadang beurit barang ningali kitu manehanana dasar sakadang ucing mah kalaka wae hees kabukina ukur hees keun rasakeun manehanana kuat kaula geus dibobodo gitu cek sakadang beurit bari ningalikeun sakadang ucing anu keur hees barang keur kitu atuh jawa teratat manehana teh naon kitu aya pikiran manehana teh ngabogaan ide barang geus ngabogaan ide mah manehana teh tuluy nyampurkeun sakadang muning anu keur latihan keur senam disampurkeun tidinya mah atuh kalacat weh naek kana tongong muning tuluy ngarayap kana punuk sakadang muning tuluy manehanana ngaharewos duka naon nu diharewoskeunana teh ka sakadang muning ku sakadang beurit teh ngan anu katingali mah harita sakadang muning eureun tina latihanana tuluy bari unggut-unggutan harita huluna meureun manehanana teh satuju kana naon rupa anu diharewoskeun ku sakadang beurit gitu. Barang geus ngaharewos kitu mah atuh sakadang beurit teh turun we manehanana mah atuh ningali batur sibuk latihan teh lain latihan kawas batur manehna mah kalah barang hakan we ngaguyem we manehna mah ngagayem barang hakan ngirampus gitu. Atuh harita kacatur poe geus pasosore atuh katingali di belah kulon layung geus hurung ngempur pertanda gerang deka ganti ku peuting atuh cunduk we waktuna datang we mangsana harita teh peuting poe teh beurang teh diganti ku peuting atuh sasatoan harita barang geus nyaho waktu geus peuting maranehanana teh atuh paheula-heula rek istirahat cenah rek harees sabab isuk ngameh jag-jag ngameh pangheulana nepi ka puncak gunung tekung silila atuh harita sasatoan geus harees kabeh ngan anu katingali can hees teh harita sakadang muning sabab manehanana mah ret kaitu ret ka dieu
ngaleret ka itu ngaleret ka dieu ternyata kabehanana geus halarees. Manehanana atuh harita ngeliat tuluy cengkat barang geus harita cengkat tuluy nangtung tuluy manehanana teh lempang keketeyepan lalaunan harita manehanana lempang ini hati-hati pisan da bisi ngagarewahkeun ka batur. Manehanana ngabogaan maksud ngabogaan rencana dek indit pangheulana ka puncak. Oh meureunan ieu anu diharewoskeun ku sakadang beurit ka sakadang muning teh da geuningan sakadang muning teh harita teh indit pangheulana. Sakadang muning harita keketeyepan barang karasana pangrasaan manehanana mah geus jauh jadi nyama atuh naon kitu manehanana leumpangna rada digancangan tuluy gancang atuh kacatur harita sakadang beurit manehanana teh geuningan teu hees ngan api-api sabab naon geuning barang ningali sakadang muning indit mah manehana ge nurutan manehana ngulisik tuluy culang cileung tuluy lempang keketeyepan ngajejempe lalaunan barang naon kitu karasana geus jigana mah geus aman manehana tuluy luncat cong harita munag sakadang muning atuh manehanana sajaraning keur lempang kitu teh keur nolong manehana mikir kumaha carana supaya nepi ka puncak pangheulana atuh tidinya manehanana teh neangan gawir atuh barang harita geus nepi ka hiji gawir manehana kana gawir tuluy luncat kana tonggong muning harita teh sakadang muning mah teu karasa teu nyaho yen sakadang beurit harita geus aya dina tonggong manehanana teu karasaeun sakadang beurit luncat kana tonggongna sabab manehanana mah kulitna kanel jadi teu ngarasakeun atuh harita sakadang beurit geus aman harita numpak dina luhur tonggong muning harita geus nepi ka di tengah-tengah perjalanan rek nuju ka puncak atuh sakadang muning dina pikirna tangtu kaula bakal pangheulana nepi ka puncak cenah kitu. Atuh kacatur ayeuna sasatoan di Lebak anu keur halarees atuh harita waktu di belah wetan geus katingali sakadang pajar gitu belah wetan atuh pajar geus katingali bijil di belah wetan
geus katingali koneng. Atuh sakadang hayam manehanana anu biasa hudang pangheulana biasa tanginas ningali di belah wetan geus caang pertanda geus subuh manehanana buru-buru hudang langsung kongkorongok biasa manehanana mah kitu lamun hudang teh langsung ngagibrikeun jangjangna langsung kongkorongok. Atuh barang naon kitu sasatuan nu sejen barang ngadenge sakadang hayam kongkorongok atuh maranehanana teh meuni tibuburanyat kabehanana halarudang. Barang ningali kitu atuh sakadang hayam manehanana teh teuwas sadar nah aing bet make kongkorongok make disada jadi weh batur kagareuwahkeun jadi weh nyalaring halarudang ai sakuduna mah manehanana teh lain kongkorongok kuduna mah ngajejempe indit pangheulana. Oh hatu da geus kumaha da geus kagok atuh sakadang hayam teh beun geus kudu kitu nya atuh tidinya mah barang gitu mah atuh oh sasatuan teh halarudang oh rabeng harita paheula-heula lumpat erek nuju ka puncak rabeng tinu gede tinu leutik paheula-heula atuh harita sakat naon kitu kacatur sakadang beurit jeung sakadang muning. Sakadang beurit barang geus harita ningali puncak geus deukeut manehanana atuh luncat tina tongong muning langsung manehanana norolong ka hareup miheulaan sakadang muning. Barang geus nepi ka puncak didinya atuh sakadang raja geus siap. Sakadang raja tos siap anjeunna calik di panggung kahormatanana. Kangjeng raja atuh barang ninggal harita sakadang beurit anu pangheulana nepi ka dinya atuh harita sakadang beurit disambut ku kangjeng raja. Oh sakadang beurit anjeun geuningan pangheulana nepi ka ieu puncak sok atuh anjeun cicing tuh dina panggung kahormatan sok anjeun nangtung tah atawa diuk dina kursi nu nomor hiji itu saur kangjeng raja harita. Atuh teu kungsi lila ti harita torojo atuh sakadang muning oge nepi ka puncak. Atuh sakadang muning barang ningali sakadang beurit geus diuk dina kursi nomor hiji di panggung kahormatan manehanana colohok tuluy nanya ka sakadang beurit. Sakadang beurit geuning anjeun mah geus nepi pangheulana pan atuh tadi bisa kaula ini teh anjeun teh pan hees keur hees itu cek sakadang muning. Sok we sakadang muning kayaknya
Keun bae da anjeun oge beka jadi panglima ke saenggeusna kaula gitu cek sakadang beurit. Atuh sakadang raja barang ninggal harita sakadang munding nepi ka puncak tuluy harita Kangjeng Raja nyambut sakadang munding. Sakadang munding anjeun geuningan geus nepi sok atuh anjeun geura naik tuh kana panggung kehormatan tuluy cicing di tempat anu nomor 2 atuh barang Kangjeng Raja nyambut tuluy naon miwarang harita ka sakadang munding sok gek atuh harita teh sakadang munding teh diuk dina kursi nomor 2 barang tekung silila atuh ti harita ting talorojol sasatuan liana harita pangheulana kainya datang deui sakadang maung harita disambut ku sakadang raja sakadang maung anjeun nepi ka dieu geuning sok anjeun tah naik ka panggung kahormatan tuluy cicing tuh di kursi anu nomor 3 gitu saur Kangjeng Raja sok atuh sakadang maung teh harita diuk di kursi nu nomor 3 tekung silila torojo deui sakadang kelenci atuh ku Kangjeng Raja disambut terus dipiwarang calik di nomor 4 atuh harita tekung silila datang deui sakadang naga harita ku Kangjeng Raja disambut terus dipiwarang calik di kursi nomor 5 tekung silila datang deui orai kobra harita ku Kangjeng Raja disambut deui di piwarang calik harita sakadang kobra di kursi nomor urut 6 tidinya atuh datang deui sakadang kuda Kangjeng Raja disambut piwarang calik sakadang kuda teh di kursi nomor 7 torojo deui harita datang sakadang me harita disambut ku Kangjeng Raja piwarang dicalik di nomor urut ka-8 tekung silila datang deui sakadang monyet atuh sakadang monyet dipiwarang deui calik ku Kangjeng Raja harita disambut piwarang calik di kursi nomor urut 8 harita atuh tekung silila datang deui sakadang hayam harita Kangjeng Raja nyambut ke sakadang hayam tuluy sakadang hayam dipiwarang calik ku Kangjeng Raja teh di kursi urut nomor 10 tekung silila datang deui atuh sakadang anjing harita sakadang anjing disambut ku Kangjeng Raja dipiwarang calik sakadang anjing teh di nomor urut kursina nomor 11 atuh tekung silila datang deui sakadang babi atuh sakadang babi teh harita sakadang bagong teh disambut ku Kangjeng Raja atuh dipiwarang calik di nomor urut 12 nyaeta nomor urut anu paling terakhir atuh barang ninggal gitu mah
Kangjeng Raja harita sasauran. Sasatuan kabehanana anu geus nepi ka dieu anu geus ngadiukan eta kursi nepi ka nomor 1 nepi ka nomor 12. Kaula rek ngayakeun pelantikan. Itu saur Kangjeng Raja. Barang tidinya atuh sasatuan anu sejeuna narepi kainya ngabring ngan geus teu kabagean tempat diuk atuh da geus pinuh kabeh tumaranehanana mah lalajo we harita. Tas Kangjeng Raja harita ngalantik ka 12 peserta sasatuan anu milu kana eta saembara. Tah sasatuan kabeh anjeun dek dilantik jadi anu bakal jadi panglima perang di antara sasatuan dina tahun ayeuna nyaeta tahun kahiji berarti sakadang monyet. Anu tahun kadua berarti dipimpin nyaeta panglima nyata ku sakadang munding. Tahun katiluna sakadang maung, tahun kaopatna sakadang kelenci, tahun kalimana sakadang naga, tahun kagenepna sakadang kobra, tahun katujuhna sakadang kuda, tahun kadalapana sakadang embe, tahun kasalapan sakadang monyet, tahun kasapuluhna sakadang hayam, tahun kasabelasna sakadang anjing, jeung tahun anu ka-12na sakadang babi atawa sakadang bagong gitu. Tah kaula ayeuna nyerenkeun gitu harita Kangjeng Raja tos beres ngalantik panglima 12 panglima tahunan di antara sasatuan gitu. Tuh barang parantos ditutup ku Kangjeng Raja mah jadinya bar isukna tuh sasatuan anu geus dilantik ku Kangjeng Raja turun gunung maksudna dek balik deui ka tempat. Atuh kacatur sakadang kucing harita nu aya di belah lebak manehanana harita culang cileung ngahuleng mikir duka naon nu dipikir ku manehna barang keur kitu atuh torojol we sakadang keong haritan kelempang nyamperkeun tu kebenaran harita sakadang kucing nanyakeun ka sakadang keong lain sakadang keong nah ieu di ieu tempat teh di leuweung teh di gunung meni sasatuan teh meni sepi biasa rame
kamarana nya maranehanana teh harita cek sakadang ucing. Nah anjeun teh nyaho sakadang ucing. Pan atuh sakadang sasatuan teh kabehanana oge keur saembara pan kait keur nuju ke puncak gunung. Pan saembara nyaeta naon kitu pemilihan jadi panglima ke di antara sasatuan. Nah anjeun teh nyaho kitu. Da kaula oge atuh lamun naon kitu leumpangna gancang mah bisa lompat darek miluan. Dan da kaula mangarumasakeun atuh leumpangna ge boyot lalaunan jadi dek naon dek miluan oge da harapan kudu meunang gitu harita cek sakadang keong. Naon geus saembara nya kagarurunung harita cek sakadang ucing manehanana bari manehanana teh ingat ka sakadang beurit berarti sakadang beurit geus ngabohong ka manehana geus dibobodok ku sakadang beurit. Harita manehanana amek ngagidir nyaho bakal balik kensia ku aing sakadang beurit itu harita cek sakadang ucing. Jadinya teh bari tuluy manehanana teh nuju ka hiji tempat ka hiji naon bakal di jalanan kudu baralik di tonggo di puncak. Manehanana naon ngadadaguan sakadang beurit manehanana ngintip sakadang beurit. Atuh teu kungsi lila harita ditonggoh sasatuan murudul ngaleut anu geus dilantik teh jeung anu sajena oge anu henteu milu asup peserta ge manehanana teu kaasupkeun jadi panglima ge ngalut ngungkuy rame. Atuh sakadang beurit sakadang ucing harita ngintip ka sakadang beurit. Atuh barang sakadang beurit datang kainya tuh pegat ku sakadang ucing. Hei sakadang beurit, anjeun geus wawanianan geus ngabohongan ka kaula. Kitu harita cek sakadang ucing ngamek bari langsung harita nyakar ka sakadang beurit ngarameus. Atuh sakadang beurit barang ningali kitu manehana reuwas manehana lumpat diudag ku sakadang ucing tuluy. Keudag ka mana ka mendi tuluy diudag matak nepi ka ayeuna oge tuluy diudag-udag tah kitu tun geuning dongengna sakadang ucing ngunag-ngunag sakadang beurit teh nepi ka dieu tamat tun utun sare tun. Nya we bener utun mah teu salah sare wae ari geus dipangdongengkeun teh tentunya mah sare we geuningan. Muhun atuh para mitra sadaya dongeng ucing menag-menag beurit dugi ka dieu wae tamat. Atuh ieu carios urang teuneun dihaneuleum sieum dituna dihanjuang siang diteuneun pikeun sampeureun dituna gesan alaeun paragi nyokot ninggalkeun cag. Para mitra sadaya Abah naon kitu pamitan bae ka sadayana. Pramios assalamualaikum.